Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel na Kimai 215. Kali ini ayeuna aing ngarek konten dacan bisa kan ulah mah tuh. Ngarek konten kumahanya. Aing bingung mikir bagong tadi geus menang mikir aing poho deui. Curhat deui lah. Kahirupan deek mun ceuk bahasa di Jampang Kulon mah heuda asilna ge dek oge di Jampang Kulon atuh dulurnya di Cilacap. Pan ayeuna keur gawe di Sukabumi. Carita hirup urang mah gitu lur. Kan ayeuna mah meurna nyeunan hiburan kieu teh, nyeun konten kieu teh sugan jeung sugan. Aya milik, aya rezeki, diakui jadi YouTuber gitu. Kan meureunan kumaha nya ngomong naon ci dewek teh. Jeung aya jelema di aing teh. Udah kieu lur. Hirup jelema eraan mah bener di dunia nyata mah dikah hayang teh hirup sorang nyorangan gitu. Komo balik ka we carape. Hayang teh sorangan ulun ngaganggu. Jadi sebenarnya mah teu boga tempat curhat gitu selain kana HP mah gitu. Hirup sorangan komo balik ka we teu kabeuk duit anjing hawana. Molor ge aing teu tibra ulun teh. Omnya teu teungeunah ngalamun teu boga udud. Mending keneh teu jadi ngalamun ade kada asli. Aduh. Cenah ceuk batur. Lain ceuk batur ceuk jelema-jelema palinter, jelema-jelema ahli politik. Takkan diajar kieu oge. Moal sukses tanpa ada proses cenah. Heueuh tepina karasa ku dekena. Takkan diajar heula we, diajar nemokeun heula beungeut we. Gitu. Tadi komo eraan diajar nemokeun tah can berenang bagong si Himai itu. Nyeun dia tuh jeung tah kitu. Aing geus nyaho beungeut deh ku si Himai tah. Tapi asa herannya beungeut deh euy. Oh benar si Himai itu membogakeun channel YouTube kan. Sampeukeun pan kitu deh. Sia tuh jangan itu mah nu aceuk jeung pantes wae ni subscribe heuh tenang kok. Gitu subscribe heula we nu geus aya tuh sia tulungan ngadek. Sugan we gitu. Tamun aing geus wawuman apa dek beungeut kieu teh oh cenah berapa tah gitu. Ayo jelema nih luar anjing erang ngadengekeun dewek teh. Geus galur nya. Assalamualaikum. Tong ilap di subscribe nya. Mending tonton heula nya. Ya, dah Sampurasun. Kimai 215 tonton videona. Oke. Bye bye.